ngajedog di imah, ulah liliaran, ulah keluar imah, ulah init-initan ka wilayah lain. 16 istilah penanganan COVID-19 versi Sunda. ODP, orang dalam pemantauan. Nyaeta orang-orang atau jelema-jelema anu tas liliaran di luar negeri seperti tas liburan atau tas liar di dulurna anu wilayah dulurna kakenaan ku COVID-19. PDP, pasien dalam pemantauan. Nyaeta jelema anu batuk-batuk, pilek, kadang-kadang muriang, matakna eta dipantau. Suspek, tah ieu mah rada parah geuringna meusan, geus mulai batuk, pilek, muriang, reges nya kitu tah ngadeg-deg. Positif, tah ieu mah geus dicek ke dokter jeung geus kanyahoan bahwa manehna positif menginap COVID-19. Lockdown, ngajedog di imah, ulah liliaran, ulah keluar imah, ulah init-initan ka wilayah lain, bisi balikna mawa virus atau maneh katkeunaan virus di wilayah lain dibawa ka lembur maneh, pan karunya tatangga maneh garering social distancing. Maraneh ulah liliaran ka tempat-tempat umum seperti rumah sakit, stasiun, pasar tradisional, jeung ka mall. Ikeun we sanajan maneh teu ka mall oge, da mall ngaletikan anger we sagede kitu. Gede we geus beres Covid-na kara ulin deui. Isolasi, anu gering di kurungan ameh teu nularan kanu lain, kanu cager, ka dulurna, ka tatanggana, atawa ka babaturana. Jadi manehna diisolasi, karantina. Keur anu sehat geus we cicing di imah iraha deui maraneh ngumpul jeung anak pamajikan atawa jeung indung bapa maraneh. Work home, pagaweanna dibawa ka imah, digawean di imah, bisa meureun lewat online, laporan dikirimin email, atawa anu sakola oge belajarna di imah, teu kudu ka sakola, tapi inget kudu diajar walaupun lewat internet. Tugas-tugas di guruna atawa ti dosenna kudu dijalankeun, paham? Imported case, nyaeta katularan gara-gara jalan-jalan ke luar negeri anu di negara eta geus aya panyakitan. Jadi manehna datang dan katularan, akhirna balikna mawa panyakit. Local transmission, katularan ku gara-gara tatangga aya anu gering atawa babaturan sa RT, sa kampung, sa lemur aya anu gering, bisa jadi eta sa imah. Matakna ketika di lockdown geus ngajedog epidemik. Nyaeta panyakit anu menularna teh gancang, bisa lewat sasalaman, bisa lewat napas, bisa lewat oge barang anu dicekel ku panyakitan terus dicabak deui ku urang bisa katularan. Eta disebutna epidemi. Aya deui pandemi, geus lah eta mah panyakitna geus kelas dunia, menyebar ke seluruh dunia. Lain di Sunda hungkul, lain di Indonesia hungkul, lain di Jawa Barat hungkul, tapi geus aya di luar negeri, ka Eropa, ka Amerika, wah seluruh dunia, Australia, kabeh kakenaan, kecuali meureun luar angkasa teu. Goblok di bejaan, anger we teu ngawaro sia mah. Rasakeun we ku sorangan blog.